mabok teh ku agama diharamkeun, ku nagara oge dilarang. Emang urusan lu sama gua itu apa sih lo? Emang gue mabok bisa merusak Anda gitu? Enggak lah. Yang minum gue, yang rusak awak gue. Emang apa urusannya sama lo? Ya bro ya. Demi Allah anjing tak tinggalin kita bokok aing. Aing ngedukung siapa? Matakin si aing mabok bro. Ame loba nu ngadukung anjing. Lamun aing mah nginum ngarogikeun mareta aing. Eureun aing mabok aing. Nu ngaruksak mah bro lain nu mabok minuman kieu bro. Nu korupsi nu mabok kakawasan, nu mabok jabatan anjing tanu kitu nu mabok. Aing awak aing ngeruksak minum aing duit aing ya. Naon apa urusan dibata anjing wae. Sabar. Kalem bro. Iya atuh aing mah. Tinggalin kentah bro minuman aing tuh. Tah. Sagalon demi Allah. Naon teh minuman teh arak teh teu level arak wae. Sugan atuh eta bersipas. Cipas mah kecil anjing. Donald lain demi Allah. Tusuk nu kitu mah Donald naon. Hari maneh eta mabok naon minuman naon? Tah anjing ieu teh ciki eme ku aing dia. Ciki eme mun dikoplos jeung ciki isinen heuh. Hangit anjing demi Allah. Nek teu paham kumaha aing mabok demi Allah. Coba sinina setengah dihakang demi Allah nek ngasaan aku isin ku Haji Ade Pak Ustaz Ade isin enak sok cobaan lah anjing geus minum ieu mah anjing kali asal deui tinggali pokona mah anjing aing macam-macam aing bejakeun aing urang Cikarang tadi kita bejakeun dalam aing dodi anjing macam-macam ka aing anak buah Pak Dedi macam-macam ka aing anak buah sok aing bejakeun anjing ka tua aing pokona mah aing mah pokona mah kuwayang ku si Bima aing teh sieun ku si Antarja aing teh sieun ku si Yudhistira aing teh sieun ku si Gatot Kaca aing teh sieun nya ana teh sieun ku Gatot Kaca teu aing mah teh sieun sabab aing Gatot Kaca mah cenah sepangrungu nate naon pan boga ajian sabda pangrungu bakal ngadeng lamun digeruan sok anjing geruan den kawan siapa anjing aduan goblok naon aduan maneh mah teu sieun aing mah heureuy aing mah di Gatot Kaca aing teh Gatot Kaca urang Cileunyi aing mah Gatot Kaca aing mah Gatot Kaca deui balik moal bener ditulikeun ka itu sok atuh aing ongkosan nya ka mah haji kan itu ongkosan mah haji bro ya pokoknya mah lieur bro sorry bro ya aku mau pulang dulu bro mau bilang dulu sama istri gua bro sok atuh lah